Aduh, aing ngebatu itu saeutik deui can dikunjal ya. Pak, minta duit. Ari basa duit-duit we sia mah tuh unjal heula batu ku aing ge dibere duit. Tapi 50.000 dulu nak. Sok we asal anggeus ku aing dibere teh 50.000 teh. Jelas tah? Jelas tah 50.000. Ini naon jalan? Tak karung pentas tuh di bawaan tuh saeutik deui ieu. Paleuleus pisan. Ya, udah yuk. Bapak aing mah, tadi mana duit? Kudu jalan dulu batu. Nasi akenan Iksan. Nanti kadang aku sih kunyuk. Ih, nasi kunyuk-kunyuk ke aing dong. Bis lah, lo ngomong, mending bantuan aing yang jalan batu. Burit. Buru. Aya buru hantu jeung aing. Yo, itu proyeknya tadi buruan 20. Kok 10 ya, Bang? Gas, aing hayang mobil. Oh. Proyek di mana yuk? Yo, Proyek Hambalang. Bapak doyong SPD. Nah, buka teh tengah kunyuk. Bapak itu kan cokorai. Nah, geuning deui tah. Aduh, mana? Tekan garawe naon? Pisan, kan dia. Proyek kieu nya yang ngeureun batu. Proyek itu Rik, buruh lagi 200.000, 100 ewang. 100 abang. Kilu atuh aing teh. Mah aing bare 30.000 ge. Heuh, sok. Buru tuh. Masuk-masukkeun ya, buru. Masa atuh? Buru burit ya. Ieu proyek mana, San? Yo. Ieu bapak doyong SPD. Oh, ini. Buru tuh. Enggak salah kancing lagi teh berat ke mana? Lagi teh batu. Lah, mau kerasaweun sakieu ku otot aing mah. Dulu otot aing ge. Tah. Sok terus lah. Geus cil, geus sakieu we heula. Oh, sok atuh. Saya ki hareup atau di tukang? Kumaha sia we aing mah lah, Sok, bebas. aing ki hareup. Sok. Buru lah. Sok atuh buat cil. Sok. Sok. Nah, tuh lain sok maju. Sok sia sing bener. Cedak atuh na otot gede ka aing ngomong. Angkat terus perku teu kaduga sakitu. Heuh, Rik, kalem Rik, kalem. Bapak mek balik, geura balik mana ge ulah burit-burit teuing. Heeh, Pak. San, ulah sina dibawa balik motor mah. Aing yang diajar. Wah, embung burit. Keun we tuh. Ih, aing ajarkeun ku sia. Ke sia ku aing dibere duit. Noban. Ah, embung noban mah. Gocap mah ngayu. Ai gocap sabaraha, San? 50.000. Aya noban sabaraha gitu? Balagu sia mah kos duit sakola. Nah, noban mah 75 atuh. Gak tuh. Pak, kalian tungguan. Naon ikan? Kurang lagi motor, si aja layangan selfie. Balagak kieu sia burit-burit sapi. Ya tuh bawang ge balik kuat. Udah dilateuing balik kulit. Mau sok atuh, Cil. Itu dia. Aing taikeun. Besok. Tuan. Besok. Bisa tuh. Sok. Burung kena tuh. Sok atuh acil. Oh, heeh. Tet. Nah tuh tetet kan. Burung kun. Sok. Sok dalam. Tuh. Anjing, aing bisa nya. San, Anjing, burang. bisa na nya. Heula aku masih ting. Cil, mulus lah, capek, burit teh. Atuh terus lah. Capek. Terus saya titik. Berat kehen. Terusan, kan ke aing meuli. Lah, tuh isuk deui we. Terus. Beungeus kehen. Sia mah pisan atuh ngadorong sakitu we ke. Anjing, asal ngamuk. San. San mau san. Jis, yang di mana? Lubang sorangan? Wah, kalau di leuweung. Geus ulin bos. Aduh ya kebenaran pisan ya panggil si Obos di dieu. Aing aya perlu teu boga jang dudu dacan ya. Aya meureun bos 100 mah nginjem ya. Teu boga jang dudu dacan aing. Ah, kamari can dibayar ajig ah. Aing katipeng udah sia capek nagihna. Ang bos aya nama aing boga jaminana kalem. Naon jaminanna ente ka aing? Tah, cau bos. Hah? Ieu Tau saha? anak aing cau. Ah, bohong sama, kada cau batur anjing ka aing Asli. katempuhan. Ieu nu aki aing ya bos.
Balik. Ieu bisa aing teu kabayar kok tuar ieu. Nu balik ah. Geus sok buru bos, mana cepet. Eta jaminanna heuh, cau Ulah tak. bong sak kadenya. Make aing ieu teh. Ah. Siap, nunya. Ayo sok. Cik lumayan oge cauna gede euy. Ku aing dijual laku ya 150 mah. Bener teh nya si Acil ya, kade ngabohong ka aing ya. Diuntungkeun teh picilakaeun kade ya. Ah, ku aing ditawarkeun ka si RW ah, si RW teh rek syukuran butuh cau cenah. Lumayan. Ah, ku aing ka si RW na ah. We rek ka mana? Rek ka kebon, tadi anu balik cau rek dihilikan enak ka kebon gitu. Ah, kebenaran we aing rek ngajual cau. Lain sore rek syukurannya, butuh caunya. Ayo lagi hilikan yuk, cau urang yuk. Ayo. Ah, iya we cauna we. Gede. Bisa ngintai rek syukuran sore lumayan we, rek asak ieu. Nah, ada yang mah cau geus dibalik ku aing, maaf. Makanya anu dibeli deui, kumaha ieu teh? Si Abah teh. Jual deui. Lain mah cau biasa Acil minjem duit ke urang. Jaminanna cau, ayeuna jam saking can datang-datang si Acilna. Nya berarti ieu cau jauh milik urang, ku ajak dijual ka ente. Nah, maksud Aisyah, ieu mah cau geus dibalik ku aing. Ih, kagak bawa, siapa beli saya? Biasa we cucungitna ulah bari tulak cangkeng. Emang aing teh bisa tulak cangkeng? Deuleuh aing bisa. Cau geus dibalik ku aing. Nah jadi dia akan jual di sini ku aing. Aisyah geus dibalik ku aing. Enten teh we enten. Sok we kok di cau ku Acil diteak we. Sok. Udah kata udah. 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 Woi, kan. Goblok teh mangjek nyeklan aing jadi we teu beunang. Mana isan sinariona tuh teh eta isan. Semua orang layangan. Pelura panjang pisan. Mana pelalayanganna? Geus beunang ku batur meureun aing ge ku mangjek diceklan. Kurang nenean gelasana, kita dempo-dempo. Nah, bapak gening sinarian murah lalayangan pan lain sok nyorekan we ka wing. Aing gak pernah we ngaliwat ka dieu ka deket warung aing aja jauh mah aing najis nya ngaranna ge. Ah, peda we bapak meresep kenal lalayangan. Ai ka urang nyarap. Hanteuna resep segala. Eta mah pernah we deket. Lah, suka bohong wae semeresep we atuh. Hanteuna resep hayang lalayan mau meuli we atuh. Lah, bapak masuk gengsian, resep we atuh. Acil. Sia masa galanya bawa ulin tapi aku aing kudu nyanyere nu kieu atuh duh. Geus siap we. Geus we eta ieu mah tunda. Geus bawa lah. Tunda we ieu mah berat aing. Lah geus kuat. Tunda we ieu mah tunda. Geus lah geuat bawa, ge ku aing diburuhan ieu. Yo, aing kayak aya perlu ka dieu keun wae tah. Kadikeun. Diburuhan wah Pak Ye. Lain masalah buru ke aing aya perlu. Jek. Jek. Pak. Bang Jek, iya pan erek ngadaneun imam meme magrib. Iya. Oh, heeh. No, no, no.